Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil adyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar agadani amillahi wa ridhohi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata al-ayat. Ma'ana wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqqil murad. Wa qala nabiyyu alaihi salatu wassalam, kullu da'in dawa'un illa maut. Hadis dibayun kurang sami-sami puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kurang sadaya masih ditetapkan iman sinarang Islam. Oke, alhamdulillah masih di paparingan yuswa disaranganku kesehatan. Oke, alhamdulillah kenging pitulung biasa kehadiran karena majelis ta'lim. Harapan kurang sadaya mugi-mugi ieu pitulung kurang pitulung kama urang sadaya disaengkeun biasa hadir ka ieu majelis masih ngajantenkeun gambaran bahwa urang teh jalmi anu bakal ditulungan ku Allah Subhanahu wa taala jaga di kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kepada kulawartina, kepada sahabat, kepada tabi'in, atba' tabi'in. Oke, kasadayana anu turut karena ajaran tengah dulika yaumil kiamat. Jamaah rahimakumullah dipayun sadaya pipados manjangan kana icariosan sadaya dari hapunten kasadayana ngarumaskeun pipados selaku jalmi anu dongit tantos seueur kalepatan tinimbang benerna begituna. Muga-muga pilih mah eta kalepatan bersangkutan sareng para bapak sadaya imatina ucapan wa imatina perbuatan pipados disahinggakeun ngajantenkeun nyari kana manah para bapak sadaya. Mugi-mugi dina ieu apa yang dibebaskeun malah mandat pijanten ngereget atau nabi mamalak anu pipados di alam barzah oge di kiamat. Kumaha kita sejarah punten. Alhamdulillah dina pangapunten para bapak sadaya timal warat pipados insyaallah moal kantos disuruh deui istilah bebas moal aya gantar kakaitan jaga di kiamat. Oke, mugi-mugi wasilah urang sadaya saling hampura masih nulunsur pangampura oge karidhoan ti Allah Subhanahu wa ta'ala kanggo urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu kesempatan anu mangrupikeun kamarina urang sering dinasehatan ku berbagai kejadian. Di antarana loba dulur anu mirelaan ka urang anu mana bulan kamari teh masih babarengan jeung urang, bulan kamari teh masih ngobrol jeung
orang ayeuna satu persatu ngalingalikeun urang mireulaan ka urang anu mana urang oge pasti bakal nuturkeun. Da ieu mangrugikeun pepeling tadbih keur ka urang anu masih keneh hirup supaya bisa ngamanfaatkeun ieu kesempatan anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Da ari batur mah meureun mata ayeuna geus dicopot oge bakal nangis mahi. Ari urang mah pangacan dicopot teh jiga ngacan buka bekal sugan. Ningali kana tabiat pribados mah ngan insyaallah ari para bapak mah ningali sapertos pribados mah jigana pangacan dicopot teh karunya meureun can buka bekal. Nah begitulah mudah-mudahan ieu umur anu dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana anu mana moal lila deui nya. Urang teh geus jauh leumpang dari dunia teh. Geus beuki deukeut kana jatah. Lamun teh mah diibaratkeun kana kawir mah geus komper meureunna urang teh. Tareng putus nya kana kawir. Masyaallah mudah-mudahan ieu kesempatan teh Allah Ta'ala maparin dulu ka urang sadaya sing tiasa ngamanfaatkeun ti amot tobat sanangeh maut sangkan tiasa netepan pupus dina husnul khotimah kacandak iman sinar Islam. Amin ya rabbal alamin. Da teu aya gunana loba sedekahna, teu aya manfaatna loba ibadahna, teu aya hartina loba kahadeanana di saat maut lamun jemah netepan syukur khotimah teu kacandak iman sinaran Islam. Teu saeutik jelema anu dicabut ku Allah di saat mautna leungit iman sinaran Islam. Naon penyebabna pangna bisa leungit? Di antarana salah sahijina teu daek syukuran kana nikmat iman sinaran Islam. Ari urang mah syukuran teh alhamdulillah kadangkala lamun terbaik pas menang rezeki gede alhamdulillah, pas dahar iman alhamdulillah, menang kabungan alhamdulillah, boga bati gede tidak manu alhamdulillah. Ari kana iman mah deui sok ingat deui kana insyaallah nya alhamdulillah dinikmati iman wal Islam. Badak kaum ani para ulama, para guru, para kiai, para sepuh sadaya naon teh syukuran teh upang agungna nikmat iman sinaran Islam. Berat kaimanan teh naon cenah pangna kitu nu penting mah hirup mah asal urang takun ibadah hade jeung batur teu ngarudikeun ka anu sejen istiqomah melaksanakeun ibadah da yakin ku Allah bakal ditetapkan iman sinaran Islam teh jadi jaminan. Salah satu contoh, salah satu peperangan anu dialami ku Kangjeng Rasul aya hiji sahabat jalmi ya disahinggakeun para sahabat anu sanes ngarasa kagum karena keberanian eta sahabat. Setiap peperangan manehna selalu maju paling depan, leres-leres ngabelaan agama Allah teh bener-bener manehna sampaikan musyikin oke kagum ku kawanina. Setiap perang selalu pangharupna sampaikan diri anu sanesna ya Rasulullah abdi baca kata iki baya saya jalma bisa kumaha eta ganjaranna jeung martabatna jaga di poe kiamat. Saking Rasul eta jelema lain ahli surga tapi ahli neraka. Nauzubillah subhanallah. Bukan ya Rasul bicara seperti itu, sahabat kaget. Nah, disebutnya bakal ahli neraka. Para sahabat teh kajian wanita merangan kafir ngabelaan agama tapi pulang menjadi ahli neraka. Kang Rasul teh nyarios deui ngan tinggalikeun we ku anjeun. Ternyata dina salah sahiji peperangan eta jalmi kasabet ku musuh. Sampai ka sababaraha sabetan teu kana awakna. Begitu anjeun atos kasabeten teu langsung pupus. Gogolongan dina pasir bari buka di sakujur tubuh saking teu kuat nahan kanyeri anu kaalaman nepikeun kaluar ucapan anu ngajadikeun kupur manehna. Saking punyari sampai ka kupur sok aya tanduran ge gede banyak ieu.
Gusti ieu teh ka aing dosa naon aing diberi panyakit berat ieu terasa aya kadang-kala saking teu kuat nahan sampai ke aya bahasa polo bahasa disebutkan negeri malahan ditawaran sholat teh kudu dibuduan kadang-kala ngomongna teh dan beri mah kudu sholat tuh kudu cager aya begitu. Masya Allah padahal eta ahli ibadah naon pangna kitu sabab penentuan eta jelema teh di akhir hayatna mautna su'ul khotimah. Paling dikasih ku urang teh da teu jadi jaminan urang ayeuna loba ngalaksanakeun ibadah lamun urang teu daek syukur kana nikmat iman sinaran Islam suatu ketika kemungkinan bakal dicabut teh teu kalawat iman sinaran Islam. Maka terus dari dan dengan melakukan secara iman sinaran Islam. Dan sudah eta modal utama nama jeung ka alam barzah jeung ka alam akhirat modalna keimanan jeung kaislaman. Selama eta jalma aya keimanan sanajan sagede siji sasawi dina hatena sekalipun terus-terusan jaga disiksa dina neraka suatu ketika bakal diangkat jadi ahli syurga ya. Asal dina hatena aya keimanan sanajan sagede siji sasawi. Nah, kalau disebutkan diibaratkan karena sagede siji sasawi sabab martabat keimanan teh seueur bahkan yang tulisna muratabul imani khamsatun martabat iman teh aya 5 tingkatan keimanan jelema teh aya 5 tingkat. Awaluha imanun taklidin nu kahiji nu disebut iman taklid wahwa al-jadmu biqaulil ghair min ghairi ayati dalilan. Nu disebut iman taklid mah cek bahasa kasarna mah pipilueun. Percaya kana omongan batur bari tanpa nyawakeun kana dalilna. Iman tuturut ini. Batur percaya percaya. Mana percaya? Waktu pernah percaya pokoknya percaya itu langsung percaya. Eta iman taklid disebutna ya. Mana percaya karena alam ayatna non bahas jero kubur dihudangkeun jero kubur percaya. Nah mereka percaya nah itu cepat juga percaya tanpa yakinkeun dina hate jeung nyaho kana dalilna kana keimanan eta kana kepercayaan eta eta disebutna iman taklid ya. Jadi percaya karena omongan anu sejen tanpa nganyahokeun kana dalilna wa huwa yasibu eta iman teh sah. Jelema beriman bisa disebut iman yasibu imanmu ma'al isyan bitarkihi nadri ail istidlala ingkana qadiron ala dalil sah iman mah ngan doraka boga dosa naon dosa bitarkihi nadri sabab ninggal kana nganyahokeun kana dalilna lamun eta jelema kawasa kana nganyahokeun. Contoh urang boga akal sehat ya awak sehat tapi teu daek ngaji karena ilmu iman, teu daek nyahokeun karena dalil-dalilna iman. Tegas sama teu daek datang karena pengajian, geus kudu baheula keur ngora teu daek pesantren, geus kudu teu daek mingguan azan. Nu padahal otakna normal, mampu narima karena papatah, karena dalil-dalil iman tapi teu daek ngagunakeun ta eta dosa. Ya, asup imanna masah ngan lebet karena dosa ya kelantaran mu menyahokeun karena dalil-dalil iman kadituna teu daek milu kana pangajian tidak terusna. Disebut iman naon tadi teh? Iman taklid. Saniha nu kaduana iman ilmin iman jalma anu boga ilmu. Wa huwa ma'rifatul aqaidi bidillatiha wa hada min ilmil yakin. Nu kaduana tingkatan atau nabi martabatna iman teh disebut iman jalma anu ngarti, jalma anu boga ilmu. Minangkala ari dia tukang haji we nya sapertos para bapak haji menua. Jadi meyakinkeun kana alam ghaib sapertos tadi alam dari ilmu ghaib nya jalma-jalma anu iman kana perkara anu gaib. Nah, perkara gaib itu adalah alam barzah, alam mahsyar, alam akhirat.
Eta alam goib. Bahkan makhluk-makhluk goib oge ciptaan Gusti percaya di antara seperti bangsa jin, malaikat, eta kan goib. Tapi kurang percaya. Naon pangna percaya heuda yakin. Naon pangna yakin pasti mata ge dina Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an bahwa Allah teh nyiptakeun makhluk anu zahir jeung makhluk anu goib. Percaya. Kumaha cirina percaya kula bukti. Mana bukti na aya malam menyeritakan bukti geus mulai tuntungan. Padahal urang percaya ka Allah, naon buktina ayatna Allah. Percaya ka Allah teh beda ya Allah percaya. Naon buktina? Hari teh ngaji mah bingung ngajawab. Ayat. Pokokna mah ayat langsung bertanya situ. Cek saha cek ayat. Jadi kudu ngajawabkeun karena yakin urang percaya kana eta ayatna goib teh kulantaran urang ngaji. Contoh pangna percaya ayatna goib kana qada jeung qadar ti Allah di antarana da kapastian ti Allah urang kudu salamet sanajan urang dina kaayaan berbahaya disalametkeun ku Allah padahal di syariat urang bakal cilaka. Seperti kumaha? Contoh misalkan urang diuk tengah poe harapeun tanggal kalapa. Begitu urang ini teu kanyawan dibrak eta kalapa teh nya kana urut diuk urang. Ha eta teh percaya bahwa urang teh disalametkeun ku saha? Ku Allah urang bakal salam percaya karena qada aja da urang teu ditakdirkeun bakal geuna mun tadi salila-lila diuk dina hadapan kalapa teu wakam urang saldi urang can ieu da percaya teu saha dikurang geuna eta teh ku Allah nu maparejeun qada jeung qadar. Tapi sabali kalau urang kudu cilaka sanajan tercicing di jero imah hari kudu cilaka mah teu kanyahoan kadang kala mah hidup urang ya ninggal ka urang. Eta qada jeung qadar kapastian ti Allah. Yakin ayana Allah teh geuning ternyata pitulungna kanyahoan ku urang di saat mamalahna nalika keur tiba ka diri urang lamania lima atoita wala mudia lima mana tak teu bisa nyegah perkara anu dipaparinkeun ku Allah jeung teu bisa narima perkara anu geus dihadang ku Allah. Contoh ibadah ayeuna ngamuan biasana ngamuan teh sok kita siaran rezeki ya. Dalam dipasti ku Allah bakal nepi eta rezeki nepi we ka ieu. Tapi lamun dipasti ku Allah sanajan geus disiapkeun eta rezeki bakal dipaparinkeun moal bisa nepi ya. Tong sifatna anu aya di leungeun batur dalah ning. Ada harap anu geus aya di pandangan urang lamun cek Gusti moal nepi kana teuing urang moal bisa nepi. Kakarek dibuatkeun nepi kana bibir langsung moral utah. Jadikeun asup padahal eta rezeki geus aya di leungeun urang, tapi geus yakin eta rezeki keur urang sanajan aya di tengah laut, toko di mana? Kan di laut. Tapi naon make bisa nepi ka dieu? Da geus dipasti eta teh rezeki keur urang, bakal hareun urang. Sanajan aya di tengah laut nepi ka dieu. Jadi yakin karena ayatna Allah teh geuning buktina perkara anu cek urang logika mah mustahil, tapi cek Allah yakin bakal nepi mah nepi wae. Ya. Jadi lamun ngaji masalahna kayakinan teh lain kayakinan buta ya. Lain cip batu wungkul seperti tadi iman kana taklid. Percaya wungkul tanpa yakinkeun dina hati. Bukan berarti iman ajami anu boga ilmu wa huwa al iman jalmi anu boga ilmu teh makrifatul aqaidi bi illatiha. Nganyahokeun kana aqaidna kalawan dalil-dalilna ayatna Allah. Yakin ke Allah teh nyaho kana sifat-sifat Allah anu 20 wujud tiga pokok Allah halali sajarina nyahokeun bahwa Allah teh maha ningali, Allah teh anu maha ngarungu, Allah teh anu maha uninga, Allah anu maha agung, Allah anu maha beunghar teh ngayakinkeun da apal kana naon sifat-sifatna Allah wujud ayatna Allah hidam ya. Bako mukhalafatu li hawadisi jeung nganyahokeun kana asma-asma Allah anu 88 Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya Al-Malik Al-Qudus Salam sajarina. Jadi antawis jalmi anu ngarti mah boga iman teh nyaho kana aqaidna jeung kana dalil-dalil kana keimanan wahada ayat anu disebut ilmu iman jalmi boga ilmu teh min ilmu yakin disebut ilmu yakin karena keyakinan di Allah. Nu katiluna iman iyanun
disebut iman teh martabat anu kadulu martabat jalma anu ngabogaan kaimanan iyan. Wa huwa disebut iman iyan teh ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Ma'rifat ka Allah teh kalawan muraqabah hate, deukeut hate ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sajabati urang percaya kana ayana Allah teh dina hate urang boga rasa deukeut salamina sareng Allah. Yang tewis kejadian kan kealaman putri bagus ya. Terkadang dak pribados mangalongos bil selaku jelma kedua tukang sare dan benar eka jelma kedua bagus dikit seperti naon nyaman dapat untuk berwanita sehat rezeki. Suatu ketika pernah ngalaman diboga bias kerendahan. Sedangkan waktu masih bagi berang gitu saya berdahan bias sepeda. Di mana cek syariat mah cek di balot kuasa ya untuk dari saja dengan niatan dia urang tahan we cek ka pojok teh motonggahan lantaran jauh beas ngampulan taran ngerencek Gusti kudu dahar ujug-ujug torojo we jelema padahal di balot teu pernah nyarita kalau sehir nya teh nyarita ka sasaha ujug jelema biasa tahan merasa kasihan nasihat beas. Jadi hati Masya Allah, jadi Gusti memerhatikan ke urang teh. Urang teu boga rasa diperhatikeun ku Allah, da imana urang mah karek sebatas iman taklid. Kan karek mimpi jeung batur. Beda jeung keimanan anu disebut iyan. Nu disebut iyan masalahna asa deukeut jeung Allah. Teu boga rasa riang, teu boga rasa bingung, da salamina aya Allah. Aya Allah di deukeut urang. Eta jami anu gaduh tingkatan seperti itu. Berarti disebut iyan deh. Nu kaopatna iman hakun. Disebut iman hak wa huwa ru'yatullah ta'ala bi qalbi. Wa huwa mana qalbi mu'arif yara rabbahu bi kulli syai'. Nu kaopatna disebut iman hak. Nu kumaha disebut iman hak teh ru'yatullah ta'ala bi qalbi, bisa ningali Allah teh kalawan hatena. Nah, kumaha maka bisa ningali Allah. Pan Allah mah bisa disarupakeun jeung perkara anu aya, ya. Laisa kami syai'un bisa disarupakeun jeung hiji perkara oge. Lamun urang nanyakeun ka jalma anu gaduh tingkatan sapertos kitu, kumaha seperti kumaha aja ningali ka Allah dina hate. Eta teu bisa kuningakeun aja lagi teu bisa aya rupakeun jeung perkara anu sejen da eta mah khusus pinilina diboga anak ku diri pribadina jalma dikersakakeun ku Allah. Bisa dipikahaya kurang, yang bisa ningali ku Allah ka Allah teh ku hate bisa kitu. Nah eta mah dikersakeun ku Allah. Wa misuha iman haqiqatin nu kalimana disebut iman hakikat wa huwa al-fana billahi wa syakru bima bi hubbihi fala yashhadu illa iya. Nu kalimana tingkatan antara martabat iman teh jalmi anu disebut gagaduhan iman hakikat. Nukuman disebut kegeluhan iman hakikat al-fana billah ruksak ka Allah wa syakru jeung mabok weureuh bihi ku lantaran pada cinta ka Allah. Jalmi anu weureuh nu panah mabok ka Allah mah geus teu inget ka makhluk sejen. Maka kapungkur aya disebut wali samodaya hiji wali nu salian nu sapuluh teh disebut saksi dijenat. Suatu saat sesi jenar disumpingan ke salah seorang muridnya di sauran tiluar. Assalamualaikum, naik terlepas saya sesi jenar. Ayah ke Allah, ya jawabnya. Pancik jelmaan tengah tiga tingkatan kamu, ujung musyrik kamu pun Allah. Pada pas sesi jenar, itu marifatan sebagai kadinya. Jadi tingkatan sesi jenar terus sebagai kadinya marifat ke Allah teh, wahwa anak-anak jadi. Mesti ingat karena nama gak boleh asakru. Jadi pas mabuk ke ayah sesudah ayat Allah padahal itu tingkatan dan keparingan Allah kajamin yang khusus. Terus kumaha atuh terurang dimana iman anu mana atuh dipegang kurang hari anu tilu opat lima mereka tingkatan khusus para wali min auliyaillah terurangan tingkatan kayak tingkat dua geus cukupnya mudah-mudahan sing jadi faktor terurang di saat mayunan yang harapan saat maut di saat kurang dicabut suatu
teh singkatana iman sekalipun eta tingkatan iman teh hanya sebatas iman taklid jeung iman anu boga ilmu. Rasdai an Abi Bakar Ar-Raji annahu qala al-iman fi qalbihil mu'min kasajarati laha sab'atu absoni. Saur Syekh Abu Bakar Ar-Raji, iman dina hatena jalma anu mukmin teh saperti tangkal anu mana dina eta tangkal teh aya 7 dahan. Sab'atu absonin aya 7 dahan. Gosnun yuntaha ila qalbihi wa sam'atihi sihatul iradah. Dahan anu kahiji dahan iman dina hatena jalma mukmin lamun eta dahan ngarupa adalah pinancep kana hatena jalma mukmin wa sam'atuhu buahna dina eta jalma anu beriman sihatul iradah boga pendapat-pendapat anu baleuneur ya. Jadi hatena teh selalu tertuju kana perkara-perkara anu bener teh aya istilah goreng hate. Jadi selalu benar tujuannya, inti kodrat selalu benar. Wa ghusnun yuntaha ila lisani wa samatuhu sidqul maqalah. Dahan anu kadua, dahan iman anu aya dina hati mukmin, lamun karuma eta dahan kalaretahna jalma anu beriman teh buahna sidqul maqalah, ucapanna selalu benar. Jadi tara dicampuran ku wadul, tara dicampuran ku bohong, tara dicampuran ku nipu, tara dicampuran ngajadikeun batur, tara dicampuran ku perkara-perkara anu ngajadikeun dosa. Lamun eta jelema bener-bener ngagaduhan iman anu sampurna. Maka tong aneh lamun aya jelema ongkoh paseh dina bidang agama tapi ucapanna loba wadul ya. Sampai ka wani ngajadikeun alat ngagaduhan ilmu kanyahona dina bidang agama teh dipakekeun mengalabuhi batur keur ala kadar supaya batur mikaresep ka manehna, keur supaya ngarekut loba anak buah, keur supaya batur loba barang tere ka manehna. Saeta diantarana kaimanana can bisa dipaparin iman anu sampurna lantaran anu paparin iman sampurna mah nancep kana letahna eta jalma ucapanna selalu benar. Jadi campuran dua dulu ya. Rasdai ila rijlaihi lamun tema gos munyuntaha ila rijlaihi teras lamun eta dahan nancep kana dua sukuna eta si jalma anu beriman teh wasa matuhu masya ilal jamaah berkala lagi buah lamun eta si jalma beriman sukuna anu dua teh dibere sehat ku Allah pasti bakal selalu dilengkapkan di saat datang waktu sholat sok ngalaksanakeun sholat teh bari berjamaah. Maka kurang ningali jelema ngapring ka masjid ngalaksanakeun berjamaah maka tingali ku iman bahwa eta teh yakin jelema anu beriman. Cenah jelema sakae salat ku iman teh ada sanksi keimananna. Mun aya lalaki salat ku iman masih kena disaksikan dina keimanan. Tapi berasa balik kan ngerasa yakin lamun ningali jelema anu rajin ngalaksanakeun salat bari berjamaah berarti ada jelema dipaparin iman anu sampurna ku Allah insyaallah. Wa ghusnun yuntaha ila ainaini terus lamun eta dahan kaimanan si jalma anu mukmin nancep kana dua parona eta si jalma wasam waktu andan bil ibroh. Buahna tina eta kaimanan teh panona selalu ningali perkara teh dijadikeun ibroh, dijadikeun ibarat, dijadikeun contoh. Jadi henteu ningali kana dohiriyahna kana eta benda anu ditingali tapi ditingali saha anu ngadamona. Lamun urang ningali siji perkara baru ningali tangkal kai, teu ningali kana dohiriyah kaina tapi ningali teh ka anu ngadamona. Masyaallah. Maha kawasa Allah tiasa nancep tiasa ngajadikeun eta tangkal kai dina hiji kebon bari beda-beda. Contoh misalkan di jero eta kebon teh aya tangkal nangka, aya tangkal mangga, aya tangkal gedang. Ongkoh taruna eta kene, tapi eta buah bisa beda rasa. Lamun teh dina handapun eta tanah aya adonan seperti gula itu kabeh nya rasa gula. Tangtu urang secara dohiriyah ngarasa wajar. Eta tangkal eta buah bakal amis kabeh tapi nah ieu ongkoh tangkal beda ya ongkoh taruna eta kene tapi rasa buahna ngan beda
Keluar tina tangkal bilang keluar jadi rasa gedah. Keluar tina tangkal mana rasana rasa mang. Tadaikeun ngahiti antara rasa gedah jadi rasa mangga. Padahal tanganna eta teh. Bahkan tangkal ini ngareme. Tapi kawasan Allah selalu ningali perkara teh ditinggali teh lain karena dharma anu ditinggali tapi saha anu ngadamelna. Jeung saha anu ngersahkeun nahani Allah Subhanahu. Lamun urang geus mampu hati urang nepi ka dinya moal boga rasa nyeri hidup di alam dunia di moal boga rasa sedih, moal boga rasa kasieun, moal boga rasa kakeun. Nah sebab di saat aya jelema nyerikeun ka urang, nyarekan ka urang apa dasar, urang moal boga rasa nyeri ku eta jelema, tapi urang ingat eta jelema teh digerakkeun ku Allah, bisa nyarekan ka urang teh dikersahkeun ku Allah, urang ingat karena introspeksi diri urang kok ieu kana ngerti Allah ngalakukan eta jelema. Beda dina moal bisa amak ka jelema anu nyarekan ka urang tapi sabaraha bakal sadar diri bahwa eta teh anyarek ti Allah eueur sabarika lamun urang geus mampu itu bakal timbul alhamdulillah. Lamun urang teh dicarekan ku batur bentuk urang salamina bakal meberu. Sakahayang urang. Eta pangatur ti Allah ngan syariat digerakkeun teh ku eta jalma. Maka suatu membaca pakai buat kurang mah dibaca kurang cara dikatinya ya kayak gimana kurang teh nepi kana panon teh hanya sebatas paningali zahir we teu ningali saha anu nyiptakeun jeung saha anu ngersahkeun. Wasnun yuntaha ila jawfihi wasnun yuntaha ila yadayhi jeung dahan anu nancep kana dua pandanganna. Lamun eta dahan keimanan nancep kana dua pandangan jalmi anu mukmin wasa matuhu nyetokus sedekah. Buahna bakal katingali eta jelema rajin sedekah. Moal mungkin wani maparing suguhaneun di dieu bakal beuteuteunana bakal sedekah ka anu ngaosna lamun teu boga iman teu yakin percaya kana ganjaran ti Allah. Ti Allah da yakin aya ganjaran ti Allah maka wani eta si jelema dikersahkeun pandangan daek sedekah. Mungkin urang daek sasalaman jeung batur lamun urang teu yakin eta keimanan nancep kana pandangan urang. Lalu urang nyaho tina sedekah teh acida unggulna jeung acida agungna bahkan kang Rasul nyebatake as-shadaqatu ajibun sampai 3 kali. Sedekah teh luar biasa. 3 kali nyebat luar biasa. Saking kunaon? Saking istimewa sedekah. Kan urang kan sedekah teh can pati yakin. Maka kalau urang pati yakin mah dina nalika sedekah teh buruhan teh secara telat. Karena kalau kita terima buruhan di dunia ini kebarokahan barokah di sedekah teh can katarima pasal urang ada tetap yakin. Dan yang geus yakin mah contoh seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah di saat Siti Fatimah hoyong ngasaan buah apel keur ngidam anjeunna sampai ka ukur-ukuran milarian pasar kali kali teu meunang mun meunang teh hiji-hijina geus sonten geuring geus sulit di jalan aya jelema nu musafir ngagoleh di jalan aya buah apel. Ada apel dengan hiji-hijina kenging bari urang isuk nepi ka sore teh naik teu pamajikan anu teu nyiram. Tapi kulantaran hatena yakin ka Allah tina badan ka pahala tina eta sedekah pun Sayyidina Ali dipasikeun eta buah apel ka jalma anu keur kalaparan dan musafir di jalan. Lamun urang kira-kira bisa kitu mah. Majikan heula bari menang capek ti isu mantona digetuk demi gasore. Kumaha balasan ti Allah? Begitu Sayyidina Ali kuwi ka bumi ditaruh Bojo. Ya mereka cikura mana kakang mana cina mereka eta buah teh. Sayyidina Ali hambur aja nyai selesai makan teh di edi ngalian buah apel teh kenging sonten. Kenging kan hiji kan kelarasan di jalan aya jalmi anu musafir teu kalapaan hayang kareta apel akan dari pasikeun. Lamun bojo apa akan tawang mah. Nong tuku uang pikiran mah kudu kan tawang teh aya make bikin kapal cukup lembur beserta. Anu kan butuh. Tapi itu dari Siti Fatimah malah itu anak manis mudah-mudahan sih ada terus ya jangan soleh gitu maka dengan bojo teh diusahakan soleh ya. Jadi kalau solehah jadi orang kayak gini telami sakarana anjeunna tos gitu sunting Salman Al Farisi sama beliau sahabat ya.
anu ngagaduhan paman teu kasep. Biasa mah Paris teh sering jami anu teu diimah hoyong ketangsan Kang Rasul sok kasalahan sok nepangane kasalahan Paris 7 juta mah. Beda kasep sama Paris. Jadi wah ieu bae jujur mah ada asane. Biasa di kasep lah sama Paris. Sumping kadinya kana dua apel dina maneja. Aya hadiah di jelema anu beungan. Cek bahasa urang mah wahai ali ieu cenah kaula nyangakeun sedekah di jami anu beungan teu sagra. Pas ditingali eta dua apel di etang Sayyidina Ali aya salapan. Cek Sayyidina Ali nah cenah ge salapan pan kaula sedekah teh hiji. Baca bil hasanah falahu asyru amsa lihat yang hiji kahadiah tadi balas teh ku 10 tapi nah aya menang salapan cek Sayyidina Ali. Jadinya sama Parsi langsung ngalaparkeun hiji abu apel tina panangan bajuna. Di kalau lagi hiji hapur aja Ali kaulah hayang ngasaan we. Dipasikeun tadi di masa 10 jadi jangan kaulah hayang ngasaan. Nah, kita yakinan geus yakin ka Allah kana ganjaran jeung balasan kabarkahan di alam dunia hiji dibalas 10 bukti keur kajalma anu yakin. Paman urang sedekah satara bukti kabarkahanna kulantaran urang mah dina hatena masih kencang cahaya teu yakin. Bahkan keajaiban sedekah teh bisa mampu ngubaran kana penyakit. Salah satu contoh bangsa Indonesia ya, kerja ke Arab Saudi, istri gawe di Arab Saudi di Abu Dhabi yang tepatna. Di saat anjeunna damel di kitu teh kalasan galuh dunungan teh galuh panyawat berat kanker di darah itu terlepas. Kanker di darah ini disanggakeun geus diponis ku dokter oge lamun telat teu berobat di jelema bakal korban. Nang kulantaran bagi rutin anjeunna setiap saminggu sakali sok ka dokter diantar ku eta pembantu urang Indonesia teh. Dina sempat hapoe manehna jadi pembantu di dinya bahkan cek sakalina riwayat nangis leuwih ti sabulan gamalna. Anehkeun eta si dulungan teh naon sababna ieu pembantu menang minang ka WC bari lila di WC-na. Dipindah hate teh kuat cenah si baba di WC. Kira-kira mah begitu eta ieu. Kunaon cenah ieu pembantu teh menang sok lila di WC. Nu akhirnya ditanya cek bahasa orang nyai naon sababna nyai teh sok sering ka WC jeung sok lila di jero WC. Cek eta pembantu hapunten cenah madam sanesna abdi sok lami jeung sok sering ka WC teh di WC sok lami teh abdi teh di Indonesia nikah berangkat hadir teh ku alataran bener-bener priyogi kana biaya. Da abdi teh masih kena enggal nikah alasan mereka 2 putra Yuswa 2 sasi ku abdi dikantun. Nu mana eta murah kali teh wajibna disusuan ku abdi. Kulantaran abdi sering di WC teh ku abdi dipiceun cai susu anu aya dina susu abdi kulantaran karasa nyeri. Jadi pangalami di jero WC teh dipeureut ku abdi dipiceunan. Lantaran lamun dipiceun karasa nyeri dina no susuna eta dijalan. Nguping itu eta si dunuana ngarasa hatena terpenuh meureun ayat pitulung ti Allah. Ngarasa karunya ka eta jalan. Cek eta dunuana tanpa sepengetahuan ka eta si istri langsung nelpon ka pihak agent, mungkin Abu Dhabi agentnya. Ka pihak agent mesen paspor supaya sina balik eta si istri bahkan langsung disaurang nyai atau kitu mah carana jika agent geura balik tah ieu pasporna kaula geus dipesenkeun tah ieu gaji 2 tahun anjeun gawe ieu dipolkeun ku kaula teh dikurangan buru-buru balik ka Indonesia urus anak anjeun pikeun eta disusu ka anak anjeun sabab kalinya ku alataran kasiksa anjeun ikhlas aya mulungan eta jalma bantu teh padahal lain dulur lain bahaya sampai ka wani maparintkeun gaji salami 2 tahun padahal gawena karek sabulan leuwih gaji 2 tahun dipasikeun lahir uwi eta si jalmi teh balik bunga artinya hayang geura panggih anak salami cek eta bunga ieu di mana geus umur 2 tahun anak anjeun geus sateunya ieu tina bisu lamun hayang gawe telepon deui ka kaula tah ieu teleponna ku kaula bakal ditarima jeung bakal diongkosan. Nah, geus masalah si istri mah bari nonton bedakeun anak aya si dunyana sabada eta si dununganana maparikeun sedekah ka eta istri
tiba karena waktu dipariksa ke dokter. Begitu dipariksa ke dokter teh ternyata penyakit kanker rahimnya jadi teu aya. Nanya ka eta dulungan cek bahasa urang ibu naon sababna di penyakit kanker jeung naon obatna anu bisa kaleuwikeun kana di penyakit. Dalam tema diobati di mana wae, di luar negeri mana wae, moal mungkin bisa lebih secepat kieu. Makan waktu tahun-tahun lamun terus utang putih diobatan. Ieu mah can aya saminggu ieu penyakit urang jadi ulun da teu anjeun. Jawaban eta si dulunganna kaula mah henteu aya kubar ka itu kadi kan nyokot teh kubar ti Kanjeng Rasul kul dain dawahun setiap non penyakit bakal aya obatna as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah teh bisa jadi non nyegah karena bala bahkan sedekah teh bisa jadi obat sifahun dawahun lil marid jadi bisa jadi obat pikeun ka jamaah negeri. Obat ti Kanjeng Rasul yakin ngayakinkeun kana ucapan Kanjeng Rasul dilaksanakeun ku eta istri imbasna yakin kana sakumaha carasan Kanjeng Rasul hanya kita sakit berat dan syariat sedekah jadi leungeun. Eta mah batur anu bener-bener ya yakin ari urang mah sadaya lamun kering sedekah sabaraha ge ane penyakit sok anger. Dan sebabna da hate kurang yakin. Namun benar-benar yakin insyaallah ngagaduhan panyawat naon bae asal yakin nya kana ucapan sakumaha dawuhkeun ku Kanjeng Rasul insyaallah setiap sedekah bakal jadi ubar pikeun sakabeh penyakit anu aya dina diri urang. Mudah-mudahan syariat tina persedekahan khususna anu dilaksanakeun ku kesadaran haji ieu oge sedekah urang anu pernah dilaksanakeun. Saha wae nya da sedekah teh bentuk harta wae tiba ku bahasa wa imatul nasihat ka sedekah. Mudah-mudahan sehingga janten ubar pikeun sakabeh penyakit anu aya dina awak urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Bila sakit itu banyak kami atur aku dan kasuhan letakna kita kawalan ibadah sunah dan Allah kita restak kami dan pakai hidayah ya Allah mudah nasib manfaat khusus kami yang Rasulullah kawalan sadaya amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hada jual ya mahbatul majidah ya rabbana lakal hamdu ya rabbil alamin. Rabbi alim waladhi yang kono rifakina wa fakihana wa kono batilan hati jitulah ini antara jubana wa syawang alhamdulillah alhamdulillah aku bangun enak atas sami alim wajib alim yang berkurang Allahumma ya Rabbi ijahi habibika wa nabiyya mutawassilin wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah sifa'ana humumana wa humumana wa tuhasila maulana wa tuballu wa qasidana wa tuyashira jami'a umrana wa taqdi jami'a hawaijana min dunya wa ghairi rahmatika ya Allah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala rasulillah ajma'in subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.